Bapa miwah ibu hadirin sadayana hormatkeun simkuring Husnadia dan sareng rerencangan abdi salve. Langkung ti payun samangka urang ngajanggakeun puji sineurang syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Tehna dina deungeut ieu urang sadayana tiasa ngempel ngariung di ieu patempatan. Shalawat sineurang salam mugia didugikeun ka junjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Muhammad, ka kulawargina, ka para sahabatna sareng ka jalmi-jalmi anu tumut kamatenna. Salanjengna simkuring ngahaturkeun nuhun ka kali hadirin sadayana atuh parantos kersa nurumpaheun suping kana ieu acara nyaeta acara seminar literasi. Pamugi ieu acara teh aya dina redesan keinginan barokah di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sumangga ieu acara buka sasalangan kumaoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin anu sami langgah dupi runtuyan acara dina ieu acara seminar literasi teh nyaeta kubuka maos ayat kursi Al-Qur'an, maos ayat suci Al-Qur'an didugikeun ku Bapak Kusomo nembangkeun seminar literasi sambutan ketua pelaksana Bu Sisi, pananyaan panutup. Para wargi sadayana, alhamdulillah sadayana runtuyan acara parantos ngahaturkeun kalawan seminar literasi upami tema seueur kakiranganna sareng kirang nyugamikeun dina prakranana atas nami panata seminar literasi simkuring neda si hamputena. Atur nuhun ka sadayana pihak anu parantos ngarojong kana ieu acara. Samputan upami parantos ngabarubahkeun sumangga urang pangpungkas bae ieu acara ku sami-sami ngucapkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.